Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang nang udai sareng sim kuring Mang Kevin Uday alias Engkus anu pangganteng nate sa Zimbabwe. Di nadangat ayeuna sim kuring sejami dangkeun deui hanca dongeng tundan Sunda anu katunda dinten kamari teh anu janten judul Sibogel episode ke-25. Mugi-mugi dongeng anu pada dipidangkeun ku sim kuring teh janten panghibur oge pang babarah kana manah. Kanu nuju nyeri waos tanongan kuas kadon. Insyaallah damang. Yuk pamirsa. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu ka dieu. Ka dieu adon ka imah batur dieu imah abdi di dieu. Kumaha jucung nangeunaan. Sibogel episode 25 teh. Yuk kemon isuk keneh wanci janari Susilo teh geus nangkep tuur dina golodog bari di sasarung kituna teh maehna teh ngarasakeun tiris anu nyecep pisan teu kawas disasari. Bari diharudung kitu teh make sarung kadenge ku Susilo teh manuk rarecet di sarada patembalan mani loba kawas anu keur lomak-lom pencapir tur oge sakedeung mah sakapung-kapung oge kadenge sorambe da teu jauh ti imah Sibogel teh di pipir tukang teh aya nu ngingu kana domba atuh da kolotna si Mamen. Bari di baturan ku eta reang sora teh Susilo ngagerenteus naha teh aduh hayang madul tapi caina kurang bisi teu cukup aduh alah kumaha ieu mules kieu ngusial aduh tiris oge aduh cek Susilo kitu teh bari beuki ditangkep turna teh bari mainna teh nyarane kana bilik sanggeus kitu tekung sila kreket pantau hareup teh dibuka breh teh Sibogel katempo ku Susilo teh Sibogel teh bari gagaro bujur bau kacak-kacakan tas kita Sibogel teh belengeh ka Mang Susilo bari tuluy ngomong emang Mang Silo temen dina golodog teh teus kitu Mang kunaon Mang batu dinya ya dilobat atuh tiris cek Sibogel nanya kitu teh ka Mang Susilo anu rada ngalageday dina golodog ngadenge Sibogel ngomong kayak gitu Mang Susilo teh nembal ka Sibogel ngajeng aduh ya teh keur ngararasakeun mules musial hayang ngising tapi cayeuna aduh diri teh cekap tingali teh sakitu deui arek dicetekeun listrik naparem aliran cigana teh aduh kumaha ya jang aduh abi teh bingung ya teh aduh cek Susilo bari nyeklan beteungna kitu teh ngomong kitu teh bari rada muringis eueuh dari beteung baru musial pisan ngadenge Susilo ngomong pas gitu Sibogel teh ngomong aliran aduh mah tuh aduh abis subuh arek subuh heula aduh cek Sibogel main teh
jurut tulung tina golodog make sandalna tuluy rada lumpat lalaunan leutik ka pipir imahna rek kajamban. Mang Susilo ukur nampo ka arah si boga anu ngalios indit kajamban bari ngagerentus na hatena. Aduh ieu beuteung. aduh mules cepat tiris cepat tiris kieu aduh garandeng manuk aduh cek si Susilo kitu na teh pacampur ku kesel keur manyeri beuteung asa disalung-serikeun ku manuk anu pating ngarecet di sarada atuh da pamirsa deket imahna si boga teh tangkalna teh gararede tur loba manuk anu nyayang dina eta tangkal teh loba jinisna deh pating ngarecet di sarada sakapung mah gleber ka ditu gleber ka dieu kadang loba kadang hiji kadang duaan eta teh manuk teh kadang sakapung mah aya manuk cangkurileung oge manuk jalak anu euntreub dina buruan nih mana si boga teh anu sok anu ditempo ku Mang Susilo. Aduh karena maneh mah manuk ngising kali ngising ai urang mah jalama kudu diombe tiris pisan sanggeus ngagerentos kaos kitu si boga teh geus datang deui geus kaluar ti jambana bari sirahna teh ranjojon ku cai Mang Silo abi bade netepan heula acan subuh ieu aduh coba poek deui ya mah teh cengkat naik deui kana golodog si boga teh bari anu ngate saacana mah diteundeun dina sasampayan dina tali pamoean anu aya di buruan imah manehna mangga aduh Mang cek si boga nyelengkeung ti jero imah ayo rek ngising mah sok we Mang aya da cai mah tapi paling oge entong ieu teuing paling ge da caina ngan sakitu tilu isangeun mah cekap lamun langkung mah moal Mang cek sora si boga nyelengkeung ti jero imah nya ujeng nya non cek si Susilo main teh bari jurut turun main tina golodog bari diharudung keneh ku sarung main teh alewas kajamban udah teu kuat atuh da peutingna teh manehna teh mayor jeung si boga teh sambal goang an cengekna teh loba aya kana leuwih ti 10na cengek dombana teh lalap daun sampeu oge puluh peda eta ge meunang meuli kabeneran si boga teh boga duit keneh jeung rada ditambahan duitna teh ti Susilo tah ku lantaran tadi peuting eta teu kontrol daharna komo sambalna mah cigana teh paloba-loba antukna nu karasa ku si Susilo teh jadi pupurilitan patuanganna teh kawas anu ditenggelan ku sambal teu karasa waktu teh geus nyarelek ayeuna geus jam 6:30 isuk-isuk
katempo 2 jirim eta teh nya lain sasaha deui si Bogel oge Mang Susilo teh eukeur dariuk dina golodog bari disisieun duanana geus sadia kopi hideung oge bakona. Ayeuna mah Susilo teh geus teu diharudung ku sarung kusabab geus teu ngarasakeun katiris anu nyecep kana kulitna geus ngaleos katirisna teh. Atuh da ti arah wetan teh geus katempo panon poe teh geus gerak rek nuju ka tempat imah si Bogel. Jadi si ibuna teh si kabutna lah ieu mah pemirsa geus dikerakep ku cahaya panon poe. Ai si Bogel mah henteu ngarasakeun katiris biasa wae nyantai wae da geus biasa. Susilo mah asalna teh lain ti lembur eta maena teh asli ti Jawa emang aya paniatan maena teh tina asa mimitina mah geus aya paniatan arek ngalakukeun kajahatan ka diri si Bogel mimitina mah tapi ayeuna mah antukna teh jadi batur si Bogel da di lembur nama henteu tiris kawas kieu jadi di dieu mah khususnya di datar Sunda tiris henteu kawas sapertos di Jawa gitu hareudang. Aduh alhamdulillah ya nama tos teu moles deui Cang Bogel. Tadi mah pupuriletan pisan karena patuangan amang teh Cang. Aduh pokoknya mah ripuh tadi teh untung masih kena bisa ketahan ku abi make tenaga lapisan eta ge. Cek Mang Susilo gitu teh bari sarenge ka si Bogel. Si Bogel ge nyarenge atuh ngadenge curhatan ti Mang Susilo kos gitu. Aduh ya teman. Berarti benernya tenaga lapisan teh berguna pisan nah. Babagunana komo khusus nama jang tadinya Mang. Yang ngelawan dari beteng. Nah Mang sih tadi puting makin jeung loba teuing atuh sambal ruangna. Kan ku abi terus diwartosan Mang tong seuring. Bisi muncrut naon Mang kan teu ngagogo atos we jadi we kitu. Aya mah tara loba-loba Mang sacukupna we ukur sasendok tos tage. Da tuh cengek dombana ge leuwih ti 10 mah lain horo ya tuh. Cek si Bogel bari ditengtungan ku nyarenge. Jeung geus kitu Susilo teh ngomong ka si Bogel. Nya Cang. Bener oke tadi penting teh abi kan kasurupan eta teh nyokot sampel teh aduh bener Cang da abi mah resep kana lada tuh da. By the way Cang alah itu waktosna saeb geuningan waktosna saeb aduh cek si Bogel bae nepak tarang. Cek urang tuna heula ngeunaan si Bogel dinten ayeuna enjing urang patebang dangu deui sareng sim kuring Mang Kevin Uday alias Engkus anu panggantengna teh sa Zimbabwe saur sim kuring cenah mah. Hapunten bilih abi aya kelepatan nyarios dina pidangan dongeng Sunda tadi. Hapunten pisan maklum sim kuring mah amatiran keneh. Yuk pamirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemonon.